بذي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kulete resep ka kiai-kiai anu lain galak lain tapi tegas. Tegas, Sumarno sampai hebat. Ya menggonon ya. Lah iyalah. Nah, iya lalu orang jadi tanya ditaken. Kuari gagah Habib Bahar mendem. Habib Rizik eueuh. Tuh, tinggal ya Habib Hanif jeung sajabana. Kukula dicaritakeun kunaon ya? Seperti ieulah negara urang. Kos kieu negara urang. Ulah ngomong-ngomong Quran sih sia. Ulah ngomong-ngomong hadis ngaji mah lo sadekna sia sing jebeg sia. Tapi sia ngomong-ngomong ndek nerap-nerapkeun di negara awas sia digantung sia ku aing. Nah, kajeun di dunia makanya kena wanian kos gitu. Kajeun kena wanian. Sacablakna sugut sia presiden, menteri, gubernur, bupati, RAP. Atuh kajeun. Masalah jasa masalah. Sebab sesuai jeung wasiat nenek moyang urang emang kudu kos kitu. Sek, tapi engke sakedeung deui di jero kuburan. Mulai kapanggih. Nyana nanya ka malaikat ieu na bodem. Bodem jangan bodem saha. Siapa lagi? Pala lu. Sakedeung deui. Kuari mah di negara urang malah Islam nu dianggap makar. Sabaraha kuari anu ngagejebur di penjara. Habib Bahar can aya nongol. Habib Rizik can bisa balik. Tuh masalah ieu keur dongeng doang. Dongeng doang mah dongeng. Aya nu ngomong ka kula karunya mah teh Habib Rizik. Ulah dikarunyaan Habib Rizik pak karunyaan geus siap. Kageteun nya. Aya nu ngomong ka kula, ieu cenah teh Habib Bahar karunya mah ulah dikarunyaan. Sia nu kudu dikarunyaan. Emang nya nama pugu perjuangna. Jelas berjuangna. Adapun kandas perjuanganna teh mah urusan Allah. Ai ente naon diperjuangkeun? Sia. Nya na jelas sanajan maot ge di penjara sorga. Habib Rizik atuh geus sanajan teu bisa balik deui perjuangan geus jelas sorga. Ai sia kamari. Ayo berjuang naon? Milih ge koe nyahoan. Men kudu umbae edan meureun. Maksudna naon nu diperjuangkeun ku urang ke mun disidang di hareupeun Allah kumaha Habib Bahar mah kuari di penjara maot cenah di penjara nyana di hareupeun Allah ya Rabb abdi geus sadar ya umur mah geus aya patokanna ti Gusti moal kurang moal leuwih selama abdi hirup abdi memperjuangkeun Islam adapun abdi kandas sama urusan anak saya urusan abdi lain urusan abdi maot di penjara nyalakeun surga cek Allah enggak siap. Pendi, maju. Naon nu kusia diperjuangkeun? Kamari bangsa, neraka. Ji. Karunyakeun ka Habib Rizik. Habib Rizik leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah. Leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah manehanana. Nyana perjuangan nu geus luar biasa. Adapun kandas kita malah mah urusan Allah tah mah. Mun disidang, dunia nama tenang bae saksi mata berapa ratus juta manusia untuk memperjuangkan syariat. Ayo, cek malaikat Ridwan, ini adalah kekasihku. Langsung surga. Eta. Aduh, tuh kan secara kasat mata hina, tapi di mata Allah, masya Allah. Bari makan aya relawan Jokowi, relawan Prabowo, masalah. Ya kabeh jeung bangsa, jeung negara. Ieu mah tapi relawan
perang negara. Masya Allah, haram. Tentara mah jelas aya gaji, polisi jelas aya gaji. Iya banget, tentara lain, polisi lain, tapi milu perang, jihad fisabilillah. Cara FPI, FPI teh ya sabilillah. Maksudnya naon? Maksudnya gerakan aya nu mayar teh aya nu tadi negara teu malah dek dibubarkeun. HTI dek dibubarkeun. Emang kumaha kitu? Wallahu alam kumaha mah seperti menjelas mah di Indonesia mah kitu bae. Kitu bae pokona mah geus. Sebab cenah HTI kan menyalahi masa dek nyeun khalifah. Geus encan nyeuna. Encan atuh tinggal boleh diizinan we nyeun khalifahna. Dawana teruskeun hiji-hiji atuh. Lamun manehanana heueuh terus lamun teu deuk nyeun khalifah we karang. FPI naon kesalahanna make dibubarkeun segala. Make jeung dianggap teroris. Naon kesalahan-kesalahanna? Tah, ketika negara membahas teroris, jatuh ke FPI, jatuh ke HTI. Berarti kan urang ieu budaya geus sabaraha poin eleh deui bae. Perang urang. Mentak urang mah kadang sok prihatin, kok kieu sih? Nu teu jelas perjuanganana. Diluluskeun, nu jelas perjuanganana henteu. Berarti kan kuari Islam teh keur terpuruk di Indonesia. Sementara ieu urang carita peperangan budaya seperti eta kalah terus. Padahal ketika aya gempa bumi paling nonjol FPI. Di mana aya kejadian FPI? Urang kan henteu neuleuh sebelah mata jelas. Kulamangan sakadar mengamati doang jaka dituntun naon teu. Ngan mengamati doang jahil eta FPI. Masya Allah. Aceh FPI. Perang waktu di Parincitan teh di mana? Poso FPI. Banten kamari FPI. Itu FPI, tapi dianggap teroris. Ini kubahas ieu lalakuan. Gitulah. Haju kubata henteu kumaha sebab nu boga FPI teh disambarutkeun ka ditu ka ISIS. Ente bahkan teu nyaho, nu mantak dianggap teroris aya ISIS. Nah, panjang ta dongengna. Berarti kan asup ka ranah politik. Lamun urang geus asup ka ranah politik, nu heueuh jadi henteu, nu henteu jadi heueuh. A jadi Z jadi O. Kitu mah teh aing mah kitu bae geus pokona mah. Ranah politik mah tuh kitu. Henteu pugu ranah politik batu. Nah, seperti kuari sabaraha nu mendem. Naon kesalahanana? Ranah politik mah seperti eta bae. Aya positif dan negatifna. Politik atuh ngaranna ge. Satu sisi mengangkat, satu sisi ngejeburkeun. Seperti etalah politik. Aya nu dibuat dan dijieun. Politik mah tuh geus gede bae. Lamun geus asup ka ranah politik, mau tidak mau. Cemohoan bakal aya. Tindakan selanjutnya bakal aya. Kemudian itu pangalem pujian bakal aya. Asal geus asup ka ranah politik seperti eta. Wali kiai asup ka ranah politik moal jauh teh eta diomongkeun, disanjung. Ngagejebur sorangan. Politik garana ge. Tah, ieu urang lamun nyaritakeun kok FPI dibubarkan aya naon? Sebab internasional. FPI dibubarkan sebab diasupkeun, dianggap teroris dan lain-lain sebagainya. Politik ngaranna. Nek dimurnikeun ge hese bae. NU aman-aman saja. Lah aman lah. Emang kurang gitu? Ya, aman lah. Ente ibu kurang. Aman. Di dunia, wallahu alam fil akhirah. Hei, ibu cerita tuh lama. Naon ayana aja orang-orang lembur. Penelitian orang lembur seperti eta. Penelitian orang lembur seperti eta. Kalau masuk nanti aja orang lembur iya. Atau keur salah-salah, yang makin bener-bener kan asana moal salah. Wah, can puguh cenah ge.
aduh jeung aing ngadu datangkeun tokoh ka DKI saksian ku sia ayo ngadu jeung aing ya emang aing teu boga argumen gitu ye ada aing sok sombong gitu tah aing dihareupeun sia sombong ge di ditu teu sakola teu naon teh aing ijazah ge baku cucurut lah aing aduh Inggris bisa I love you doang hiji jeung hungry segitu doang guys tadi itu nanti teu bisa Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma